Gadumurang kali anu pinter arahkeun ka sakola, tapi lamun hoyong gadumurang kali anu soleh arahkeun ka pasantren. Tapi punten Pak, zaman ayeuna mah berat sabelah. Berat keneh kana sakola daripada pasantren. Leres teh? Tingali budak rek sakola SD kabeh di luhur nepi ka handap meuli anyar. Topi anyar, kerudung anyar, seragam anyar, sepatu anyar, buku anyar, pulpen anyar Pak, budak rek sakola mah. Nah ari budak dek masantren cek amangna jang geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut emang baheula. Budak hayang ganti Quran cek indungna jang da Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut mah keur masantren. Di mana mah Qur'ana itu di goah di pangbeasa. Dicokot ku budak pek Qur'ana geus sarobek balolong dihakan beurit. Cek budak mah gede ieu Qur'an teh geus sarobek balolong kieu ibu nembalan. Atuh tinggal di leman ayeuna mah aya super glue. Mutek Pak budak teh ngeleman Quran nepi ka alam nasrah ngerendeng jeung alam taro. Cek abahna jang geus nepi ka mana ngaji teh alhamdulillah geus 2 alam bah. 2 alam da pungguh ngarendeng. Mangga ibu bapak sakolakeun budak sing luhur beres SMA dikuliahkeun nepi ka S1, S2, S3 mangga teu aya nu ngalarang. Tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna. Sebab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh. Lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi soleha. Angger we nu nangtukan soleh jeung henteu nama kumaha pendidikan agama di pasantren. Kade bu ulah jongjon ningali budak di imah wae teu ngaji teu masantren ulah jongjon. Sebab naon akhlak budak ayeuna geus raruksak. Tong boroning pemuda-pemudi na Pak, budak leutik keneh ayeuna mah akhlakna geus raruksak leres teh. Pan budak ayeuna mah geus teu gaduh kasieun ka sepuh teh. Betul? Ditanya ku indungna, "Jang, dek ka mana?" Ngajawabna teh, "Kamu nanya." Lain kuna naon abdi mah sok hariwang, sieun kabawa nepi ka maot. Jadi geus maot teh eueuh di alam kubur ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Nepi ka keselna malaikat. Cek malaikat, "Teunggeul we ieu mah teunggeul." "Boleh 50." Nah ari geus diteungkeul cek eta budak, kasian Nauzu. Matak ibu daripada budak cicing we di imah kana TV wae kana HP wae mending keneh asongkeun ka kiai anterkeun ka ajengan titipkeun ka pasar. Ngan kade sing nyaraah we ka kiaina. Aja sing nyaraah ka ajengan teh. Sabab naon jadi kiai jadi ajengan capek teu digaji. Tapi tugasnya gede dituntut untuk memperbaiki akhlak anak-anak bangsa. Sedangkan artis gajinya gede tapi pegawaianna ngaruksak akhlak anak-anak bangsa. Terus matak sing nyaraah ka kiai. Kade kedah seimbang antara sakola ejang pasan ulah berat sabel. Sebab saur katerangan kama qala Albert Einstein, science without religion is blind. Religion without science is dim. Yes? Yes. Kartos nih. Nah ujung-ujung yes atuh. Paingan olohok teh meni kompak. Hartos gentong. Da kieu hartosna. Ilmu teu dibarengan jeung iman buta. Sakali deui. Ilmu teu dibarengan jeung iman buta.
tingali Indonesia negara ieu teu kakurangan jelema anu pinter, Indonesia teu kurang jelema anu berpendidikan, Indonesia teu kakurangan jelema anu cerdas, tapi ieu negara teh kurang jelema anu berakhlak. Saha ning nais contohna jelema boga ilmu teu boga iman tuh seueur Pak. Nu caricing dina jabatan. Alus make jas rarapi diuk dina kursi ngahakanan duit rakyat na usul. Ilmu nama aya jabatanna luhur pangkatna luar biasa tapi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan untuk mendapat keuntungan bahaya henteu bahaya. Eta contoh jelema boga ilmu atau boga iman. Ayeuna urang balikeun lamun gaduh iman hungkul, gaduh akhlak anu sae tapi teu pinter cilaka bisi katipu ku batur. Da zaman ayeuna mah seueur anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tayu uci. Sarua jeung tai ucing. Dodol amis tai ucing. Astagfirullah. Punten ece abdi ayeuna tos yuswa 20 tahun can pernah nyoba anu ngaranna tai ucing. Ibu urang dia bah meuni kompak asuh. Ibu sadinten sabaraha kali nuang tai ucing. Ya eta perumpamaana sarua warna beda rasa aya jalmi nu bager ka urang siga nu heueuh padahal mah ngan ukur ngamanfaat sabab urangna teu pinter jadi dibobodo ku batur bahaya henteu bahaya mata kedah saimbang sakali deui antara sakola jeung pangaosan ulah berat sabeut dunia akhiratna kedah dibekelan sing